Tah ieu anak asuh nuju diajar praktek cara ngagarpuh ieu keur ngarenovasi kulah rek melak lele deui. Tah kuduanana nyekelanana atuh, kuduanana. Tah kuduana kudu katuhu lain diketek lain dikitu-kitu. Leup kitu tah uget tah lain dikitukeun. Digohakeun. Tah carana kieu tuh. Tah. Oh, ini Uget-uget ieuna ketrukeun heula. Tah itu pan teuas tah nanti rek dihanyatkeun tah karena dijangkungan galanganana rul. Tah, sok ketrukeun heula, ketrukeunna gecruk kitu tah. Angkat heula garpuhna, angkat heula. Kuduana naring kita. Tah, ieu ceklan sabelah, ieu kajungjungkeun sabelah, getrukeun kitu. Angkat heula ulah kakak ditincak. Tah, kitu rul carana tah. Sok terus tah pan itu teuas mun dipocul teh tah etana nu ngawileudna tincak nu ngawileudna taneuhna golosorkeun tah kitu carana rul nya diajar ngagarpuh teh lamun teuas ieu taneuhna sarua di kebon ge kitu carana mun ngagarpuh tah kitu sok ka dieu tah maju nu teuas keneh ka ditu mun ka tukang ieu mah geus pan ka hareup mah tah gitu terus tah tadi gitu uget tah gitu caranya bisa ning tah bisa lah nya tah gitu mun taneuhna teuas teh dalam kupacu mah lila sabaraha lila mah buru-buru anggeus mangani teh kontrakna 2 hari kudu beres nyeun kulah teh apaan ieu duit jurig nu dipakena ieu duit jurig nu dipake melak lelena jadi kudu buru-buru kaala nah cenah make duit jurig bah ngaririwaan penting teh inget wae teh dikeun sare gitu kudu buru-buru kapulangkeun ieu duitna nyata carana ieu nyeun pagawean teh kudu gancang anggeus gancang dipelakan bisa rul sok kana ceklan paculna kumaha carana mopokeun tah cara mopokeunna tah pan itu dewe tah kadinya we seretkeun nalah heustik saeutik we ulah kaloba-loba sukuna nu katuh kita rul tah yeuh tah kieu kieu tuh cangegang kieu maneh hareup kudu tah kieu heeh sukuna ka hareup hiji eta ka tukang tanu ieu nu ka hareup tah eta ka tukang tah kita kitu carana rul carana tah kitu cara paculnya hareupna tah tah cepet nu handap we heula tah nu handap tah kitu bisa lah nya sok mudah-mudahan sing saterusna maneh bisa tah engke lamun arek pepelakan lele teh kudu kieu di jeroan heula sab caina ulah kurang ti 1/2 meter engke caina rul tah pan ieu teh itu teh luhur itu handap kulah itu ieu luhur berarti kudu di jeroan deui kitu carana apa carana engke mun diajar kieu tah carana kieu diajar ngebon tani mah jadi tani teh ulah pare ungkul kudu sagala dipelak lauk supada meuli pan maneh teh meter montok kudu ngadaran protein lele jadi kudu melak heula rul geus bisa tah sok hatur nuhun nah mudah-mudahan ieu budak sing tekun diajarna ieu hatur nuhun.